Nah, ulah masih kena haus Syekh Jalaluddin Rumi berupaya bari mohon ke Allah. Naon si daya urang ai ku Gusti Allah henteu dibukakeun mah hanya Allah anu mukakeun. Makin tawadu di hareupeun Allah. Boga kahayang Allah anu maha uninga. Hayang silulup ka batin ka tilu. Ternyata Allah nyingkapkeun. Oh, asu. Ka alam anu urang hese nyaritakeunana cek Imam Jalaluddin Rumi. Alam nama urang diuk di dieu tapi disingkapkeun alam nu ieu. Urang teh alam nama diuk di dunia kadeleuk ku mata zahir batur mah urang diuk di kursi. Horeng urang mah keur aya di alam malakut. Naik urang ke alam lahut, alam jabarut. Ah, batur teu nyahoeun. Dina singkaban eta Al-Qur'anul Karim. Urang bisa ngalalakon ka alam malakut. Alam teh kapan mimiti alam wahid eta mah nu jauh. Wahidiyah nu jauh. Alam wahdah nu jauh. Alam wahdaniyat karak urang jauh. Mandak dibuatlah dina tauhid wahdaniyat sifat tunggal Allah. Mustahil Allah kasifatan ku ta'addud. Basa Allah kudu bilangan aya dua Allah ribut atuh. Boro-boro aya dua Allah, dua presiden ge ribut. Boro-boro aya dua presiden nu kolot jeung nu ngora ge ribut. Merebutkeun naon eta coba? Ayo. Nu kolot jeung nu ngora perebut salaki, nu diperebutkeun naon sebenarnya. Hayu sia, jalamun geus teu hudang manyana ge balik sia. Berarti merebutkeun tongkat antik. Singkaban ieu nu hese. Nah, moze Quran. Saya mengambil otak Al-Qur'an. Mengambil esensi Al-Quran. Tina hijab. Ditembus ku kaula. Ku kaula ditinggalkan kulit-kulitnya dipiceun. Seakan-akan micen. Kulit anu teu berguna di kanjing-anjing. Itulah bahasa wali. Imam Jalaluddin Rumi mah. Anu hese tandinganana datang ka ayeuna. Lantaran nya nama ngomongkeun dibaca doang Al-Qur'an eta mah ngan sakadar kulit. Lamun kulit kula mah geus mikeun ka anjing. Jelema nu maca Al-Qur'an ngan sakadar zahirna doang eta mah sakadar anjing-anjing. Hese urang nyaritakeun jeung wali mah dek nanaonan Qur'an atuh dibaca ari henteu dipake mah eusina nu penting ge. Nek naon Quran dimusabakohkeun menang piala horenganan teu dipake bakal disiksa ku Al-Qur'anul Karim. Bakal disiksa ku Al-Qur'anul Karim. Tok geura kori-kori ku ari. Endahan ngan sakadar zahir-zahirna doang naik ka mobil horeng geus aya cewe di jero mobil. Endeu kumaha deui atuh. Horenganan biasa ka hotel ngamar. Kumaha lalakon kori-kori. Boga santri teu meunang aya nu geulis, kunyana diusapan. Saknyana karunya santri lain karunya masa ngusapan si ka ping-ping. Ieu cenah ping-pingna besi kureungit lah, sia mah segala kureungit. Segala eta cenah waduh susuna kureungit diusapan. Atuh teu kudu diusapan ku guruna kos gituan. Kayak gereungit ti bersorangan. Henteu ieu karunya ku karunya-karunyana ka susu-susu diusapan. Tama tolol kiai. Bager-bager lah buruganan ping-ping diusap, susu diusap. Ya anu jore mah kujanan tilok bageran. Nah, iyalah sok geura. Ketika orang silulup mulai ngabaikeun dunia, ngabaikeun makhluk, ngabaikeun nafsu, ngabaikeun setan, bisa urang ngabaikeun eta. Ulah 100%, 50 naik ke 60 orang bakal diberi kanikmatan lazat anu luar biasa. Lazat. Tarap solihin. Ketika orang terus bae aya kangenahan kan jelema mah penasaran.
urang nu mantak kuari biasa bae ibadah encan dibere kangenahan wa qurratu aini fi sholat kanjeng Nabi. Ketika orang diberi kalazatan saeutik urang penasaran ya Allah pungeunah eta pernah salat diberi lazat ku Gusti Allah. Embung jadi imam, embung jadi makmum. Hayang sorangan. Salat teh hayang sorangan kos kitu. Engke kebal aya perintah Allah tetap kudu berjamaah. Ketika urang encan aya perintah seakan-akan hayang sorangan sebab ngeunah embung dituturkeun, embung nuturkeun. Datang kadinya tah salatku ngeunah-ngeunah na teh. Hese nyaritakeunana teh mah urusan ngeunah salat mah. Lain cara ngeunah panganten anyar bisa didongengkeun. Woi, aduh si aing ke panganten anyar kumaha? Aduh. Naon sia? Kok atawa nyaritakeun ngeunahna ngadahar opor ayam. Atuh bisa tah mah didongeng-dongeng. Ai ieu makan masalah na batin. Hese didongeng-dongeng kos kieu mah. Hese didongeng-dongeng eta mah hanya rasa pribadi masing-masing. Mantak engkeun aya batur eta siksana nya jelema kunaon diuk bae di dinya kok ngeunah. Kok kuat amat sih dideuleukeunana ke diuk. Bate cangkeul-cangkeul. Orenganan aya satu rahasia nu batur teh nyaho. Kunaon sih eta di kamar bae heran aing mah geus aya baru 3 bulan. Oh, nama di kamar bae itu Masya Allah. Orenganan di udag-udag polisi. Ya Allah, ya Rabb. Nah, iyalah. Urang mun diajar, lalaunan diajar. Diajar nu mantak di Thariqah Qadiriyah aya 9 makom, di pos-pos. Naksabandiah, Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiah aya 9 pos. Lamun Naksabandiah doang henteu datang ka sakadar 7 pos. Lah eta 7 pos doang tah lamun Naksabandiah doang. Sebabnya nama main dina lelembutan. Nah, aya anu ngan 4 pos doang, aya anu 11, aya anu 8 pos. Ngitungna aya anu 5 pos, tergantung Thariqah teh mantak dimuktamarkeun Thariqah Mu'tabarah. Beusi engke bertoriko tapi teu sesuai jeung aturan thariqah. Hanas deuk ka Allah, horenganan deuk ka berkat. Beusi salah. Nah, ieu aya sabaraha thariqah dimuktamarkeun. Aya jalur khusus. Nakeun bae heulana. Ieu mah keur carita thariqah nu mamana ge tentu bae deuk ka Allah. Sarua maksudna mah mulai kurang melalui riyadhah, mujahadah, muhasabah, tafakur. Modal nama tetep bae eta. Urang ngasa kadar berusaha tetep Allah anu merena mah. Ku Allah teh disingkapkeun atuh teu bae. Ngan ketika urang usaha, Allah kan sesuai jeung usaha urang. Ieu teh deuk usahana, usaha ilmu yakin. Ai yakin ana inda dzanni abdi. Kumaha sangkaan hamba kaula. Sok bae kira. Mantak engke wuduna jelema nu geus boga yakin jeung wuduna nu bersyariat bakal beda. Lamun wuduna anu bersyariat make fatul muin make doa biasa bae. Allahumma a'inni. Oh, nawaitu fal hadatil asghar. Allahumma a'inni kita biyamin wasni. Allahumma la tu'ti kita dibaca. Hebat. Tapi jelema nu geus boga yakin lain eta. Ketika nyana wudu ka dieu. Cek Gusti Allah. Wal pati-pati siap lain digerakkeun lamun aing. Henteu mere kayakinan. Yakinkeun gerak sia gerak aing. Allahumma atini kita. Atuh pasti aing mere kitab ka sia. Sebab tandana sia daek kala wudu teknis pasti. Jadi kos ngobrol kan jeung Allah. Allahumma la tuti. Moal. Cek Gusti Allah moal kudu dibikeun ka leungeun kenca. Komo ka tonggong mah. Wadah. Allahul maharim enggas haram sia makan neraka. Jeung awak-awak sia. Mantak engke urang wudu kos kitu. Begitu ka sirah haram jeung awak-awak sia. Engke ge kaget cek tetangga jadi kieu ieu. Barang ngaji ka Cilongok jadi kos kieu doana.
emang kunaon urusanana bila nukin wala harpin ieu mah teu kudu diomongkeun ketika diomongkeun batur kaget ieu mah bila nukin wala harpin atuh urusanana keyakinan geus lamun diomongkeun moal kapuat omong-omonganana jeung aneh atuh ngadoa teh ya ngadoa ahli thariqah mah teu meunang panjang-panjang saperluna lamun ahli thariqah ngadoana panjang komo ahli hakikat mah ngaharamkeun doa panjang di luar kebutuhan hizib nasor dipuat ngariung hizib ripai jeung haji rapai-rapaina jadi ngadoan macam-macam cek ahli hakikat mah nanaonan sih nanaonan dina Al-Qur'an parendek doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab parendek dina Al-Qur'an Rabbi zidni ilma eta teh dina Al-Qur'an teh parendek kabeh ge sok geura Rabbi auzi'ni an ashkura ini mah parendek kabeh dina Al-Qur'an nu panjang sedengkeun ahli hakikat mah nuturkeun Al-Qur'an geus moal anu panjang-panjang kabeh jeung ulah make bahasa nu teu kaharti ulah mendak baheula ye kiai diondang ku Cina jadi diondang ku Cina tilok make bahasa Arab make bahasa urang ngadoana abeh Cina ge ngartieun sok geura diondang ku Cina ya Allah ya Rabbi Tuhan sekalian alam mohon keselamatan artinya mohon keselamatan kami sebagai manusia supaya selamatkan kabeh amin Cina ge amin amin bebek-bebeknya pun supaya selamat. Amin. Cek Cina kan gitu. Soang-soang juga supaya selamat. Amin. Amin. Ayam juga supaya selamat. Amin. Amin. Nah ini baru kiai cek singko. Enak yang begini makan ke bebek-bebek kan kepuat. Oh kiai yang lain mak nggak ngerti cek ada. Tak kiai hebat karena bebek versi soang kuat kabeh. Ini ngerti ulah pakai bahasa Arab. Jeung Cina ulah make bahasa Arab, make bahasa urang. Janana digaweana naon ieu? Oh, nyana ternyata boga material. Nah, ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami sekalian mudah-mudahan kami diselamatkan kayu-kayunya supaya. Amin. Ya kan? Engsel-engsel supaya. Amin, amin. Semua paku juga. Amin. Nah, ini baru cek jana. Nah, iya berkatnya gede. Entu bila perlu martil ge diberkatkeun ku nyana. Tuh, Imam Jalaluddin Rumi jelema anu enggeus silulup ngaleungitkeun hijab sehingga nyana geus aya dina batin-batin Al-Qur'anul Karim nerap ka dirina ngomongna ge celetak-celetuk nyeleneh moal aya nu teu nyeleneh ahli hakikat sebab deudeuleun mata hate nyana hakikat dek diterapkan di syariat moal kaharti kajian hukum. Mantap tadi kurang gambaran saya tiga ahli syariat mah nuduh seperti tadi ahli hakikat moal anu kos gitu dibaca cuman di bibir hatena komunikasi jeung Gusti Allah maksudna kumaha babacaan doa mah ieu adalah tabaruk di Kangjeng Nabi tapi Gusti Allah qalbu ka Gusti Allah dengan nyantelkeun ilmu keyakinan yakin jadi eta yakin teh ya, ieu mah keur carita dibahasakeun. Padahal di jero qalbu. Geus nama melangkah dengan pasti kos profesor. Profesor eta nu mantak disebut profesor lantaran melangkah dengan pasti. Otakna di dieu herang sakumaha baol monyet. Mantap kan? Masya Allah. Make sepatu herang, make dasi, make jas. Melangkah dengan pasti sebab ngaran profesor mah ilmu ketika nyana asup kemana ya asupna asup ka Sabar Subur nyana cilok culak cilik asup ka Indomaret cilok culak cilik asup ka toko gede di Jakarta cilok culak cilik asup ka Senayan cilok culak cilik sebab aya ilmuwan di dia melangkah dengan pasti. Coba Haji Pendi ajak ka Sabar Subur nyana culak cilik oh iya atuh kan sendal dibuka iya kan melangkah tidak pasti karena nah iba asli naik lift bae sendal dibuka emang asli mah lain bohong lain
begitu turun di luhur teh ai sendal abdi ka mana tangkorak sia. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Tidak pasti sebab daun teka ukur ku otak. Karamean dunia teka ukur ku otak. Dunia nunggus mencuat rame otaknya masih kena sakit tuh kena baik. Ya keur carita zahir karamean ketika urang jaritakeun batin ge sarua bae. Zahir makan kos ge bae. Nawaitu. Eueuh keyakinan tapi ketika geus aya keyakinan nya komunikasinya. Paling ge nyambungkeun komunikasina ta jeung Allah nu biasa. Nyambung jeung Allah kok encan nyambung kok ieu encan ta eta ta nyambungkeun eta. Sebab naon ketika nyambung aya lazat aya ngeunah kok ieu can aya ngeunah. Kok ieu can aya ngeunah balik deui ka piki mah tuh gampang. Syariat mah tapi eta lazat tu eta nya jeung ceurikan lazat nu ngeunaheun kok eueuh ka mana ieu ka mana ieu ka mana ieu. Horenganan cek Tuan Syabdul Qadir sakumaha manuk iber heula. Keur encak dinu sejen. Urang ditambahi encana teh datang suk ka jero kolbu aya deui. Nyana encrak di kolbu urang sasada ngeunaheun. Seperti kos itulah ahli-ahli Allah. Nah, tinggal urang lamun nyaritakeun tentang Quran teh aya 10 batin. Di diri urang teh aya batin. Kahijab beratan mana ieu urang naon sih nu ngaganggu ketika urang takbir ukurannya salat Allahu akbar naon inget ka naon sih urang ketika urang inget ka baju berarti baju nu ngahijab ka urang leutik amat sih Allah kahijab ku baju Allahu akbar naon anu diingetkeun ku urang ternyata mobil ya Karim Allah kahijab ku mobil Piceun eta. Lamun Sayyidina Umar miceun. Harta babagian lantaran tinggalin berjamaah dibikeun ku nyana ngaganggu. Sebab tinggalin berjamaah, tinggalin ge henteu full ngan sakada tinggalin sarokaat doang. Ngaganggu ya kos ge bikeun ka batur. Urang geus kaganggu ge ku mobil malah nambahan deui mobil. Naon nu ngaganggu ka urang? Ayo geura. Allahu Akbar sok geura. Naon ngaganggu ka urang? Penyakit ngaganggu ka urang. Naon ngaganggu ka urang? Kahayang berbagai kahayang. Naon ngaganggu ka urang? Eta lah hijab ketika urang salat kara kapanggih hijab antara urang jeung Allah. Daun tadu ngaganggu sok geura introspeksi. Eta lah hijab antara urang jeung Allah. Oh, ternyata setumpuk hijab Allah nama nyempil bala geus eueuh. Di luar kalbu urang Allah. Kita diasupan kan ke jero kalbu. Jangan ngagerakeun urang nu ngahirupkeun urang Allah kunaon Allah na teh gampang. Matak cek Imam Jalaluddin Rumi maneh neuleuh langit neuleuh. Maneh neuleuh bumi neuleuh. Maneh neuleuh laut neuleuh. Kunaon aya Allah na teh kadeuleuh ku goblok-goblok deui nya. Aya langit kadeuleuh nujian langit teh kadeuleuh. Ari bumi kadeuleuh aya nujian bumi teh kadeuleuh. Cuman muridna bebeja. Mama aya neuleuh Allah mah pan teu bisa neuleuh Allah sanu bisa neuleuh Allah. Sia teu bisa neuleuh Allah ge. Mata hate kena neuleuh ka Gusti Allah, mata ieu mah moal bisa boro-boro urang, nabi ge moal bisa neuleuh make mata ieu mah. Peureum urangna sok geura peureum cek Imam Jalaluddin Rumi. Pak peureum muridna. Sok bebene mana nu di Bandung kadeuleuh? Hunungna aya hunung handapun bibir teh. Masya Allah, aja nu senyum teh kasih kadeuleuh anu nyarekanan teh ka maneh tolak ditolak cintana sial. Kadeuleuh. Eta lelembutan urang ka nu kos karari itu nyampe kunaon lelembutan urang ka Gusti Allah teh nyampe cek Imam Jalaluddin Rumi. Eureumkeun mata. Eureumkeun ceuli tutupan. Sok geura deuleukeun mata hate urang ka Maha Agungna Allah. Ketika orang takbir Allahu Akbar kena kagambar keakbaran Allah. Nu mantak cek Imam Jalaluddin Rumi sempurnakan heula niat, sempurnakan heula syahadat, sempurnakan heula takbir, sempurnakan heula rohmani. Kumaha maksudna mama? Sempurnakan niat ulah hayang sorga, ulah hayang neraka. Karak sampurna niat. Satungtung can sampurna niat maneh batal kahijab ku kahayang maneh.
sampurnakeun takbir ulah aya dunia sebab nu maha agung mangan sakadar Allah. Masa sih keakbaran Allah teh dipuateun ka jero kolbu endahan mobil anu bok-brok teh aya di jero. Mending mobil Lexus mah jeung baby band mah ieu mah mobil ge sitaan. Bahkan diudag-udag kusakara. Tuh, nyaho nyana. Emang nyana nu diudag-udag. Nyana nu ngomong. Eta. Masa Allah eleh ku kolektor. Teu etis. Nah, sempurnakan akbarna Allah. Ulah aya naon-naon. Sempurnakan syahadat. Kumaha nyampurnakeun syahadat? Urang mah kuari syahadat da asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah kakara kadang gading. Ketika asup ka jero Gusti Allah ngahiji atuh aya di diri urang dek naon make asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa ana. Kan eta mah teu meunang diomongkeun la ilaha illa ana. Ieu mah kan keur ngaji kan matak ketika urang nyaritakeun ilmu batin langsung ke hakikat. Gila tuh menang tarik-tarik engkena kadituna bisa jadi di pangeran kabeh. Mentok bagi lalagaan ge. Ieu keur naik saeutik naik saeutik nu kadituna eta lah seseuti jenat, eta lah kihalad bunuh. Lantaran naon? Nu bila nutkin wal harfin endahan diomongkeun jadi bunuh. Padahal perasaan wali mah kabeh ketika. Perasaan wali mah ketika urang asa digerakkeun ku Allah berarti kan aya Allah. La ilaha illa ana nempel ngan teu meunang diomongkeun. Eta mah teu meunang pake lalagaan, ieu kan keur carita nyaritakeun ahli hakikat. Syahadatnya teh ngaganti sorangan. Ai kuari mah lama budak, kuari mah lamat duba, kuari mah lamak suda. Eta mah torikoh. Engke gadituna kan ngaganti sorangan. Hanya dirina nu dibere ku Allah. Hanya dirina nu dibere ku Allah. Geus we nikmat. Beurang jeung peuting bakal akur, sehat jeung susah jeung gering bakal akur. Boga jeung teu boga bakal akur dan lain-lain sebagainya. Lamun Siti Zulaikha ratu di Mesir ketika nyana diudag-udag ketika nyana ngudag-udag Kangjeng Nabi Yusuf lantaran bersyariat ketika nyana geus berhakikat diudag ku Kangjeng Nabi Yusuf embung ieu saha ieu duka ieu Yusuf kajen Yusuf kan baheula ieu maneh ngudag-udag kula baheula mah kula can ka Allah Siti Zulaikha ai kuari bagus eueuh deui makhluk eueuh di hate kula Allah Yusuf tinggal Yusuf mabur sia Yusuf coba ieu kan baheula teh baheula ieu nu kula diudag-udag teh anu kula ieu ditarik ieu baju kula soek teh atau soek baheula teh macan bau ka Allah jakiana kuari bagus tahu ka Allah anu dipake kahayang jual ti Gusti Allah doang Yusuf tira indit kula geus kula denge suara maneh asa galepek suara maneh hayang eta cak nu kasep komo ngadenge suara Habib Rozak berembah acak-acakan negara tuh mah tuh nah iyalah ieu mah nu geus ka Allah doang geus teu hayangin ngadenge suara makhluk teu hayangin nah iyalah nu geus kanjeng Allah doang ketika Syekh Dakok dibunuh maut dibunuh nah ieu enaon kadang-kadang getihna katempo dihandap ngagambar Allah digambarkeun ku Gusti Allah dibuktikan maksudna eta getih anu ngucur teh ngabentuk kalam Allah lapan Allah heran ya getih urang teh Allah-Allahan kapan lantaran sering di Allah lamun karugoni atuh ngabentuk karugoni nah lamun memang apansa atuh ngabentuk apansa lamun urang bogoh ka keur paehna keur kabeneran keur bobogan jeung urang Karawang atuh getina ge kebentuk itil ge ka ditu atuh beres tuh mah masyaallah da si hade ta ilah nah ieu bahasa Imam Jalaluddin Rumi make bahasa Persia seperti eta gali batin Al-Qur'an gali batin urang namun urang can bisa ngagali batin urang encan jadi jelema urang kakarak jadi singsieun aya di sawah bebegig ngaranna nah jadi urang kuari ngahiji jeung bebegig oh masalah lepang gedena rajana ieu hadil asma wallahu a'lam